Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ini orang masih dipasien kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala sareng tiasa ngalaksanakeun KBM sanajan masih dilakukan secara daring. Sholawat sinang salam teu hilap dijunjungkeun ka Nabi urang sadaya ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tur mudah-mudahan ka orang salaku umatna nu meunang syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan ayeuna abdi bade ngalugikeun biantara nu judulna nuntut ilmu teh wajib hukumna. Nuntut ilmu cek Islam teh hukumna fardu ain, nyaeta wajib bagi sadaya umat muslim. Ilmu teh nyaeta kunci ti sagalana. Moal nya sampurna agama sareng amal ibadah saji jalmi tanpa nuntut ilmu. Nurutkeun ti hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 nyaeta nu artina nuntut ilmu teh wajib bagi sadaya umat muslim. Salian ti nurutkeun hadis Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saha jalmi nu hoyong bagja di dunia wajib eta jalmi kudu nuntut ilmu. Sareng saha jalmi nu hoyong salamet bagja dunia akhirat eta wajib jalmi teh kudu nuntut ilmu oge. Henteu ngan saukur diwajibkeun nuntut ilmu. Aya keutamaan nuntut ilmu teh nyaeta diantarana derajat jalmi nu nuntut ilmu teh dijangkungkeun ka Allah Subhanahu wa taala sareng digampangkeun jalan ka surga Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua nyaeta jalmi teh nu nuntut ilmu nepi ka cinta ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu katilu nyaeta dipasihan ampun saisi bumi sareng langit nu hadisna saleresna dipasihan ampun bagi jalmi anu soleh nu di langit sareng bumi dugi ka lauk di jero laut. Nu terakhir pastina jalmi anu nuntut ilmu teh bagja dunia sareng akhirat. Sagala ilmu pasti aya manfaatna nu bisa ngabantuan urang bagja di dunia sareng akhirat. Nu utamina ilmu agama nu kudu urang diamalkeun tur diajarkeun ka sadaya umat muslim. Tapi henteu cukup ku ilmu agama, urang oge kudu nuntut ilmu dunia sapertos pelajaran-pelajaran nu disampaikeun ku ibu sareng bapak guru di sakola. Kumargi kitu, hayu urang getolkeun deui nuntut ilmu. Komo ayeuna mah entos terang nuntut ilmu teh wajib bagi sadaya umat muslim. Kudu makin rajin ambeh urang tiasa bagja di dunia akhirat tur insyaallah urang tiasa lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Sakitu biantara nu tiasa didugikeun ku abdi, hapunten bila aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.